Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot jeung izin Allah urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haflah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena wirehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri nu kusim kuring dipi hormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lembur tikawit Bapak Camat, Bulurah, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya anu hadir di ieu tempat kalayan ngabogaan tujuan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil. Lamun nu udur ke rumah sakit tangtu hoyong sehat, tah ari ibu pangaosan hoyong naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geura tanyakeun ka kiai anu deukeut naon gunana ilmu. Da loba jalma sakola luhur mareunang ilmu geuning teu saeutik geus baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti boga ilmu teu cocok jeung tugasna. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan mah kabeh baroga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempotina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah, geuning fakir miskin mah diantel. Kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a, tapi naha ustad ge pasea wae. Ibu oge ararapal ilmu kasalaki kudu hormat, geuning duit leutik mah jeding. Berarti lain urang nu teu boga ilmu aya nu leungit tina eta ilmu naon cahaya. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanana hiji, qalbun salimun, iwati jelema nu hate bersih. Jelema boga harta hatena bersih, bakal nulung anu butuh, nalang anu susah, yatim miskin kabantuan. Harta cicing di jelema nu alus hate, ngan lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki luhur hartana, beuki sombong kahirupanana. Weh. Pon kitu deui ilmu. Ilmu cicing di jelema nu alus hate leuwih luhur ilmuna bakal tawadu. Ngan paling power lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Sehingga Allah teh deuk nitipkeun sagala-gala ka urang gumantung tina isi hatena. Nu paling power keur mah hirup sangsara kata mah kotor hate, eueuh pulungeun. Batur nu beunghar meuli kongkorong, manehna panas, sarua meuli, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da usut punya usut kongkorong natina lajada ladang COD. Nanaonan kitu peta. Mata jawaban kehidupan manusia bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta kekayaan, tapi jujur we terhormatna manusia gumantung isi hate nusanya. Da ieu teh palsu. Ibu-ibu hadir ka dieu teh ieu teh palsu.
da asli nama ibu nu apal saha ibu sebenarnya. Make up diange, blush on ongkoh, lipstick komo, sido komo, parfum mani sajam. Deka mana ibu ngaos, coba di imah daster merengkel. Matak aslina urang teh saha atuh. Matak ieu teh hidup urang teh hidup penuh dengan kepalsuan. Nana gerhana ge ceramahna hampura palsu. Pan tadi mah dina ceramah kudunya ka yatim nya ka miskin nulung nu butuh nalam nu susah. Dina ceramah mah kumaha lamun cek panitia kieu sae ceramah teh hartos pisan ayeuna mah amplop moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin nu aya di dieu kumaha cek kuring tong kitu. Berarti ilmunya dina bibirna nyancan katempo dina gawena sedengkeun ilmu teh kudu saimbang nya nyaho nya digawe kartos. Ibu uruninga lapad subhanallah. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Berarti lamun gitu sok gawe lamun dina lame geus nyarita subhanallah maknaan maha suci Allah geus meujeuh hate bersih kudu dipiara. Pan ieu mah subhanallah dibaca hate kukur mah hate kotor mah dikukut. Batur nyeun gedong nyeri sirah, batur meuli motor muntaber, batur meuli kongkorong ka rumah sakit atuh batur nyeun imah paeh. Berarti orang disiksa lain ku batur, lain ku dulur, lain ku tetangga, lain ku baraya. Orang teh disiksa kunaon ku kaayaan hate sorangan. Mata hakikat hirup nu kudu disaragamkeun, lain tiungna, lain bajuna, pek saragamkeun eusi hate nu sanyana. Kernaon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam. Tuh toong nu saragam mah kuat jeung molotot ka urang. Saragam ieu bisa dibeli, baju ieu bisa dibeli. Nu hese mah saragamna eusi hate. Matak umat Islam teh ayeuna teh butuh keseragaman. Ieu nu hadir aya meureun kana 300-an. Urang saragamkeun penting ieu teh nyengclengan 10.000 we geura sok 10.000 dikali 300 geus sakieu 1 juta beres pengajian teh bisa mere ka miskin bisa mere ka yatim tiap pengajian kitu kareueut ladang ngaji teh ku awak batur pan ieu mah nepi ka dinya teh matak nu kudu disaragamkeun sabenerna adalah hate. Awak ibu digelisan biasa we basajan da gelis ieu mah kena kuruksa bareto gelis teh pan ayeuna mah mana ieu. Matak lamun aya budak ABG gumelis antap da modal boga modal gelis ngan lamun nini gumelis jigana hayang dicekek eta mah. Budak ABG nolol kuring sarangeo ka ustad antap. Mun nini sarangeo ustad hayang di-endri. Urang tegas eueuh modal Pak. Mata kahirupan manusia adalah hate. Qalbun salimun, hate nu bersih. Bener. Boga pangkat hate bersih, pangkatna bakal melaan rakyat. Boga pangkat hate kotor, pangkatna nipu rakyat. Bari kahirupan mah sebenarnya ukur disebut naon kudu legeg. Legeg teh sombong. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Naha make jeung hoream sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean masehan batur. Apan ustad kiai mah boga tugasna ge warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu baru sampeanna kuring yakin lain tahajud eta mah asam urang. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal tah ibu teh suudon ieu hate kuat garoreng kieu maka jawaban hate nu sanyana innallaha ma'ana
hate nu alus teh hate nu bareng jeung Allah. Pertanyaan, nah iya pengajian bareng jeung Allah duka teuing. Isuk ayakeun deui pengajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah, geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok. Mana nu jeung Allah teh? Nana gerhana ceramah na jeung Allah ulah waka percaya. Sedangkan jawaban innallaha ma'ana jalma nu alus teh jalma nu bareng jeung Allah. Urang uji karena awak kuring nah kuring ceramah jeung Allah tong waka percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal 2 kali teh sudona. Karacau ieu si hate aduh. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar teu datang geus catet berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi tujuan adalah neangan duit. Matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh kuring hayang panggih. Dan jelema nu bareng jeung Allah mah sifat-sifat Allah, kahayang-kahayang Allah, keputusan keputusan Allah. Sifat Allah Asmaul Husna 88, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Qahar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafi nepi ka ya Sabur ta ibu malaeng ngupingkeun ceramah nempo bibir urang nepi kapok nyarita eta ku capetangna ya Rahman ya Rahim ai Rahman Rahim teh maha welas maha asih maha pengasih lagi maha penyayang. Rahman Rahim teh urang ngaku hamba Allah na teu era ari ngaku hamba Allah ari sifat ijidan rujitan cuaan ngewaan pedit ka sesama pasea ka salaki kana gosip beuki pepolotot wae ka batur nu kitu hamba Allah. Hamba Allah mah sifatna ge kudu niron kana sifat Allah. Lamun Allah boga sifat Rahman Rahim maha welas maha asih maka hamba Allah bakal boga sifat nyaahan asihan deudeuhan. Tatangga tenyangu kirim batur gering tempok tekan beli baju bere anu yatim sakolakeun nu teu boga imah pangyieunkeun. Sifat Allah teh eta geuning Pak. Ai urang mah sifat Allah teh teu ngajirim dina diri teu ngawujud dina bentuk sehingga sifat-sifat Allah eueuh di awak urang nyaan. Cing. Lamun aya budak tetangga hamburanya mun aya budak tetangga dagang congro nganong tot leho meuli moal meuli kunaon ibu make jeung moal meuli berarti ibu malah lajo leho lain nempo congro. Nari Allah uningaeun na awak bapak aya kagorengan maha uninga, na ari Allah uningaeun na awak ibu aya katebalegan maha uninga. Nah ku Allah teh ditemrakeun. Itulah Rahman Rahim Allah sabejad-bejadna urang satebalik-tebalikna urang Allah mah teu waleh munian kagoreng patutan urang. Da ibu dihargaan batur teh lain ibu nu berharga tapi Allah keur munian kagorengan ibu. Bapak dihormat batur lain bapak nu terhormat tapi Allah keur ngamunian katebalegan bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar saha urang sebenarnya mungkin urang moal berharga nu ngaran hirup. Matak cik urang ge palsu. Bulurah. Pan katinggal ku ibu mah senang, raos, ku aturan ayeuna. Nah atuh katempona geuning senang lain senang ngan teu nempokeun liurna. Can dana desa rek dipangkas ku gubernur. Can aya koperasi merah putih anu peralihan dana teh geuning buka desnya maruk teu lieur ari ibu. Tapi ulah ngeluh, teraskeun we jadi lurah. Dalam ngeluh mah gampang jawaban capek jadi lurah teh riren atuh. Matak naon di dunia mah kejeung kudu ngeluh. Ibu ripuh geuning hirup di dunia teh geura uih ka akhirat jug. Matak hirup nu hade, hirup nu narimakeun tong loba ngeluh, tarimakeun. Awak ibu gelis ti bareto tanpa tong sagala dirobah irung pegek teu kudu operasi cenah mancung
da anger mancung oge ngewa ari beungeutna buleut keun we tarima ieu mah bulu panon geus alus teu narima sambung jadi panjang lik-lik ka luhur atuh nempo kuring teh kicup bubar teh dieu angin ngagelebug nilep duanana ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ngerasa awak lintuh genut montok nges tarimakeun bae cirina disenangkeun ieu mah nepi ka dipoto nyangeyeng cing teh kunaon ibu dipoto nyangeyeng sieun katempo gedena eta teh penipuan lur filter terlalu tinggi teh aya dina media nepi ka tirus aya kanyataan kuat buheuke hirup urang teh geuning ternyata penuh dengan kepalsuan mata nu tadi jawaban lol budak tetangga dagang comro nongtot leho ulah make jeung geuleuh da ibu ge sarua gaduh nu didagangkeun adalah comro dapon maneh eta aya dina pangamung polo bae tah tembongkeun sifatnya ka dieu jang emak mah teu hayang comro nan kabita ku polo yeuh duit 10.000 wayahna sing sringkeun leho di jamban emak keur parab jair leungit lehona payu comrona kunaon eta punyaahna ibu ka tukang comro na awak bapak aya kagorengan na awak ibu aya kagorengan tapi Allah mah teu pernah mukakeun kagorengan tapi bahasa Allah tubu illallah taubatan nasuha hei manusia gerak tobat ulah kalangsu dina kagorengan itu teh bentuk Rahman Rahimna Gusti segala rupa ge bentuk kanyaa sifat Allah kahayang ge kahayang Allah keputusan ge keputusan Gusti ibu kapungkur pacaran sama yang tampan lagi kaya ai jadi jeung nu petot tarimakeun da beresiko menangkeun nu kasep bari beunghar mah jantung beunang darah tinggi sumping galak timuru datang sieun direbut ku batur naha kasep beunghar coba nu petot deuk balikeun teu kajeun malah mandar kapenak dina WA-na eueur sayang-sayangan jeung batur panu kasep mah galak timuru ibu nanaonan kikieuan moal teu di blender tah HP teh tapi nu petot ngaheureuyan batur kumaha cing ibu juk da urang mah geus bosan ka maneh teh juk berarti orang kudu pinter aya hikmah di jerona nya aya hikmah di jerona matak nu ngaran ilmu teh aya hikmah tah nu ngaran hikmah mah lain dunya tapi akhirat ibu dihina nyeri diledek nyeri dipitnah nyeri dituding nyeri bongan ibu ngarasa hirup di dunya asup ke alam akhirat justru di akhirat mah dihina dicaci dimaki ibu ngarasa untung apan kealusan itu dibikin ka urang kagorengan urang dipentak ku si itu bikeun tong ditahan leres lah hirup mah ulah jadi jelema nu komentator wae babari komentar menika kabalegan camat teh pecakan ku bapak 2 poe bengek tah jadi urusan komentar soal gampang tapi hakikatna pelaku itu soal hese cengek mahal Prabowo disalahkeun tuh balik jadi presiden teh cengek mahal ti iraha Prabowo ngabandar cengek urang mah hirup di kampung pak teu kudu nyisipu di urusan kebijakan presiden cengek mahal matak naon lamun melak bener deh beas mahal nu disalahkeun negara nu disalahkeun mah tuh nu jual sawah da cacak-cacak kolot urang mah bareto sawahna lega tanur osok pare loba sejahtera sanajan duit leutik ayeuna sawah dijual pake meuli mobil 10 tahun mobil eueuh sawah rea nagara nu salah ulah sok nuding batur hirup mah bisa jadi kesalahan pertama dan utama adalah diri kita sendiri well very good, very well. Lamun aya nu bogoh ka abdi engke beresna toel. Pek teh nenek-nenek Noel.
ulah urang teh ulah loba ngomentar batur bari sorangan teu migawe. Aya dah ieu. Da rek ceramah lain deuk udud itu. Aya. Hilap meureut. Teu nyuguhan rokok hilap. Teuing hilap teuing urang nu teu dianggap. Sabab da ieu ge anu kenal mah pasti oh iya nanagerahana teh anu kenal. Coba nu teu kenal warung nu belah ditu. Kan ku satpam ge urang ulah asup ieu teh. Cing teh punten Widi ka mana? Pangaosan paling ditu enggak bisa ditutup. Heuh cing teh urang balikan bangkrut nu di ditu. Cing teh buka HP. Buka YouTube. Tulis nanagerah, oh Pak Ustadz nanya. Nah, sabab kuring kieu pan benten Pak abdi mah jeung batur. Da babage uninga Ustadz mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lol kuring mirip jeung ojek online atuh. Matak meureun matak nyuguhan rokok paneuri ge meureun bisi salah nyuguhan jiga. Ai ge mah beureun geus naek heueuh bener ieu kapara dibere. Aduh, akan baya. Kene da urang mah hirup sakadar disebut nya. Sok apunten. Di luhur aya pejabat, cek saha disebut pejabat? Cek rakyat, bener? Jara di pejabat eueuh rakyat nyaret mingpin cucunguk. Jara di pejabat teh karena dicoblos rakyat engke ayakeun pemilu rakyat eureun tong nyoblos jadi moal. Heeh matakna lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Ulah sagala nyarita atas nama rakyat ternyata rakyat jadi tumal bro. Maranehana nama gering sautik ka Singapura rakyat mah ka puskesmas ge hese. Oh, betul jawabannya. Ya atuh ibu nu ngomongna ye. Ari ka urang nitah ge sok. Bener. Aya nu di luhur teh karena aya nu di handap. Da di luhur anu di handap paragraf atuh. Maka hirupna ternyata sesebutan disebut pejabat ku rakyat eueuh rakyat moal jadi pejabat. Eta keur para pejabat teh kudu nyaah ka rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Oh gitu. Legeng. Sedia ah. Nanagerahana tiasa ceramah di dieu aya dua nu berjasa hiji nu ngulem dua jamaah. Nu ngulem aya jamaah eueuh ngarek ngomong jeung temok. Anger we aya dua jasa hiji nu ngundang kadua ibu. Ibu aya nu ngundang eueuh kuring datang ka dieu deuk naon. Filosofi cek urang Sunda sebelum saacan urang ngajian saacan urang menta di ajian batur urang heula nu kudu ngajianan batur samemeh urang dihargaan batur urang heula nu kudu ngahargaan batur samemeh urang dihormat batur maka urang nu kudu pinter ngahormat batur mata hirup silih hargaan. Well kan kuring mah beda pisan. Para ustad barareda ibu geus pangaosan beda ibu asli barareda ustad. Oh nyata mamah hayang ngulem ceramah nu bari curhat mamah dedeh atuh. Da mamah dedeh mah ada program TV di Indonesia mamah dan AA curhat dong iya dong kumaha ceuk ibu mah coroge abi menyeburutnya tuh usaha. Keur naon curhat ka mamah dedeh da moal matak dioperasi atuh. Ieu teh curhat atawa ngabibirang salaki. Mama ngulem ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis ilmu tafsirna nepi ka eta mah kamus berjalan Ustad Adi Hidayah ti Banten.
mama hayang nu pinter sejarah Indonesia Gus Muafik di Jawa. Mama hayang nu keur pirajeng tukang teh Gus Miftah. Mama hayang ulum ceramah teh anu jiga ojek online abdi. Mama hayang nu make kupluk jaket kulit Ustad Epi Effendi. Mama hayang anu bari sholawatan Ustad Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mama hayang nu pinter nerangkeun karuhun urang Kiai Haji Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bari nyanyi Oma ti Tasih. Sabab Roma Irama mah dakwahna sambil bernyanyi. Toong ku ibu nada-nada Roma Irama dakwah teh didukung ku suara alus. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Ampura. Apaan kudu aya gunah ditungtung Roma mada kiai. Nya Roma Irama teh dakwah ngan ku nyanyi. Loh deui pan lagu derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Tuh inna akramakum indallahi atqakum ditepikeun ku cara nyanyi keun bagian oma. Da Roma Irama mah jadi pendakwah, jadi raja dangdut, da keur leutik lagi jatuh ti tajong wae make nada. Pan ibu mah jatuh ti tajong, aduh. Tah eta mah calon camat eta. Roma Irama jatuh ti tajong teh lain kitu. Aduh. Amaran. Bapak TNI, Bapak polisi, geus aya gerakan ti bareto takdirna. Lamun nitah nyangu ka istrina Bapak TNI gara nyangu geus burit kumaha ceuk istrina siap 86 komo polisi mah geus nyangu acan prit ditilang gerak. Tah Roma mah lain kitu lentong gara nyangu geus burit komo lamun kuring nana gerhana jadi kenek hade atau jadi kenek. Bandung, lemang, katapang, dua deice, mau jadi kenek teh, sorana gede. Teu kabayang lamun Roma Irama jadi kenek, diomongeun. Ngenekan mau teh Bandung, katapang, lembang, dua deice. Timpah ieu jamaah bareuki heureuy, langsung ka itu Al-Fatihah. Maka jalma mah teu kudu sirik ku pangabisa batur da Allah geus ngajadikeun teh satugasna sadirina leres pacamat teraskeun jadi camatna bulurah teraskeun jadi bulurahna tong gaduh cita-cita janten mubali entok keun we mubalik mah tugas ustad tugas kiai pacamat malajengkeun di bidang pamarentah bisi sanes tugasna teu kabayang atuh pacamat jadi penceramah. Tak abdi jadi camat mau teu kacau kabehanana. Komo lamun abdi jadi kades anu dipilih abdi mah lamun jadi kades anu dipilih eudeuh mere BLT kanu nyoblos wungkul nu teu nyoblos coret kabeh. Pan ibu lurah Pak RW di dieu mah henteu teu kitu leah we rek nu ngadukung ka urang rakyat urang nu teu ngadukung ge rakyat kuring kitu pan bahasana ngan lamun ninggang kasim kuring mah teu hayang di kitu menang BLT deuk ditanya nyoblos abdi teu kamari nyoblos siap nyoblos henteu mundur. Lamun aya pemerintah kitu kacau aja yeuh camata. Jadi jalma teh gumanto anya tak mama ngulem ceramah teh hayang anu lentong orang dieu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar suan tenaga lembut. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di sini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang.
nah geus kalolot udah abdi geus sarua teu kuat hayang seuri atuh. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Bagaimana setuju tidak nih ke AA? AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA takut. Kenapa AA takut? Panitia tos kerung kudu ngamplop kaduaan. Ayo mau balik saluran. AA mohon pamit ya. AA ge mah lentong lembut beda jeung kuri. Ya, tuh. Aki-aki dakwah di masjid, kunaon dakwahna? Ku pujian. Eta di masjid dakwah geuning, umat muslimah. Hayu urang berjalan, eueuh da bae butut atuh da. Wah, salat subuh, ret setengah genep, maghrib. Abah-abah ge dakwah ku carana tong saban geureuh da eta teh tata cara batur. Ibu, karena antok, mantak di Indonesia mah dakwah teh lewat budaya. Dibudayakeun di urang mah. Kudu we pupujian heula teh. Dalam bentuk kitu teh kurang ka masjid teh gini. Nyata kuring matara, nutara tong saban geureuh kanu osok. Anu osok tong kapangaruhan ku nutara, masjid dijieun teh butuh eusi lain pasea pupujian jeung henteu. Laras Bu. Silih hargaan, saling menghormati satu sama lain. Sebab angka 10 ge dihitung bakal beda. Angka 10 cek ibu 5 tambah 5, cek abdi mah 7 tambah 3, cek pacamat mah 8 tambah 2, cek bulurah mah 8 tambah 1, tah cek panitia mah 12 kurangi 2. Hanya berbeda cara, hasilnya 10 kene 10 kene. Nah urang kudu pasea benang di adu domba. Aduh poho well aduh bener poho. Anapun beda cara diantara orang wajar. Inilah Indonesia. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Islam orang budaya ge kudu budaya orang Indonesia. Teu bisa budaya Arab. Di Arab barang tuang kutilu ramo mejeh nu dicokot lagi korma. Cobian bapak barang dahar kutilu ramo diseguhkeun angeun kacang. Make senok we atuh. Di Arab kumis pondok janggut panjang sunnah Rasul jelas. Nah sabab letak geografis jeung letak secara kejiwaan di Arab itu jaradi kumis jeung janggut. Pan di urang mah aya nu jadi aya nu henteu. Nah bapak dek tega nyebut bidah ka abdi pada janggut jeung kumis aya teu jadi. Narek kumis emek ditapelkeun. Emutan moal bisa akur jeung urang Arab moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat meujeung. Nah ngong adan langsung komat. Jalma geus disiplin dina ibadah, ngong adan langsung komat. Geus nawelet di jero masjid. Cobaan di dieu ngong adan langsung komat, sajajar ge kurang. Di Arab takbiran raos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Blus ka dia, komo kasubuhnakeun mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah buat bari peperekat atuh. Napas pondok itu panjang kene, pan jadi angka panyambung eta ilallah. Make eta. Kan bae. Di Arab adan raos bener tukang sonagog DKM dibayar nu adan ge sarua matak menjeuh di Arab adan sumanget
di urang DKMG anu merhatikeun atuh mit perepet eho tarik teuing adan ngabeubeul Allahu akbar bau komo pala hayalah sholah mah Pak wajigan susah hayalah sholah lah atuh cek mentara ka masjid teh eureun cenah ka masjid teh nah itu jelema nu asup nu susah kan bae da butut-butut ge nu urang daripada alus nu batur kan we butut-butut ge nu urang ngan urang moal bisa sarupa jeung urang Arab moal bisa asli moal bisa ya bu otak dina Islam teh butuh silih hargaan ibu lamun aya nu ngantunkeun ada yang meninggal dunia terus sok aya nu tahlil tinggal ku ibu cara tahlil aya 3 di urang nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih make jeung teu aya nyanyahuanan ibu aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar aya nu bari ngagideug tahlilna teh la ilaha illallah la ilaha illallah cing temang naha teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi emang di gudag-gideug ngarah teu sare tah nu paling paur mah nu muih illallah 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 da bubar tahlil teh pacamat batur balak kecerakan barang dahar da sia teh mah kuat aduh ngalempreh atuh Pak galeong ka dieu ku abdi tadi jajabkeunna ge cing teh kunaon ai maneh kieu cenah bener jelema tepung jeung Allah kitu nyebutna teh tepung jeung Allah nah cing teh make jeung tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah ya Allah kuring hayang tepung jeung salira cek Allah teu tempo konon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieun Nabi Musa teu sanggupeun ieu mah pedah ahli wiridan nyebutkeun tepung jeung Allah ceng teh kumaha teh bentukna naon cenah ranyai kuat dianggap kica-kica Allah naon ari ieu jeung nunyuk asa ka anak urang ka urang seserian meunang ngan ulah silih suntrungkeun ya Pak bae beda cara mah teu naon da nu dibaca mah sarua sholawat keneh sholawat ieu barudak hadroh nah ya maca sholawat sarupa Allah oh ya maca sholawat juga es lilin Allahumma sholli ala Muhammad panditen kuring mah teh es lilin mah cecek aya deui nu maca shalawat teh aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha ya aya oge deui mah nu maca shalawat teh bari hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah hanya sebatas beda cara nu dibaca mah sarua sholawat keneh mata umat Islam teh butuh pendewasaan supaya mampu ngahargaan sanajan beda tong sok ngahina pangeran batur lamun pangeran urang mung dihina batur ieu mah bapak batur diledek atuh bapak mana mah irungna leutik kumaha kitu komo bapak mana jadi tuh sanajan jeung agama Kristen sanajan dengan agama Hindu sanajan dengan agama Buddha urang teu boga hak ngahina agama sejen lamun agama urang mung dihina ku agama sejen weh mata kirupa kudu bersatu TNI polisi camat MUI sok ngahiji disebut muspika toong dina upacara beda-beda tugasna tapi nembongkeun wibawa nagara pacamat bagian nu nangtung pembina itu Pak pemimpinnya pemimpin upacara pembina upacara dipimpin ku TNI mata geuning TNI mau gagah lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap dilaksanakan lamun pacamat boga jantungan geus eleh dan untung pacamat pan pendidikanana tinggi IPDN pan langsung ahwa laksanakan kabayang lamun nu mimpin lebih dihawa ku hancip
wibawa negara katempo. Tugas polisi nyarek bendera Kopado sangsaka merah putih ormo rok polisi lumayan teh sapoe gigituan teh isuk teh ka puskesmas da bareuh genggerongna. Tapi wibawa negara katempo teu kabayang lamun ku ustad coba ku bapak mau teu kahatur. Apaan ustad mah pasantren, pasantren mah mengutamakan adab nya. Mata ustad mah tong hayang jadi pamimpin upacara engke bagian ngadoa. Tah eta ku ustad Al-Fatihah ustad. Talamun pecamat jeung polisi bagian ngadoa kacau. Mun nya yang ngadoa ya Allah dikepret ku malaikat. Tapi bulurah pecamat TNI polisi kekeh kudu ngiblat ka ajengan baru tuh doa ti ustad. Mata loba geuning Pak anu rek nyalon daratang teh ka ustad teh. Doakeun abdinya mudah-mudahan hasil. Kitu panu rek nyalon teh. Tah kusabab dewan minta doa ti ustad, pacamat minta doa ti ustad, bulurah minta doa ti ustad, terus polisi jeung TNI minta doa ti ustad, wayahna geus jaradi teh kudu aya kaelingan ka ustad. Aduh. Matak cek ustad teh lamun pangijeng dewan teh ayam meureun. Ari bener Pak. Sok bapak mungkin bapak dewan anu aya di Jaradi pernah sumbing ka bapak minta doa Pak. Leres. Ayeuna tos jadi aya deui ka bapak minta doa. Tah nu nyebutkeun poho lain abdi ieu tah. Ayam meureun. Coba lamun rakyat kumaha lamun rakyat nyerenteng saha nu rek ngahalangan. Korban TikTok Pak. Saha nu rek nahang jug we wani mah jug. Moal ditahan. Mata hirup kudu bisa silih ajenan. Ngaran-ngaran manusia kelemahan jeung kelebihan pada boga. Sok abdi nanya ka bapak, nah bapak daek saumur-umur. Nah ibu dijilbab saumur-umur. Ibu teh ngalaman pan baheula teh dijilbab. Ayeuna darek dijilbab, bener? Heeh, mata sanggeus dijilbab teh sok panati kanu teu dijilbab. Ieu mah kanu teu nyai dijilbab, hayang kana neraka bari maneh ngalaman jiga si itu. Sarua jeung ngabongkar kagorengan urang. Nah, bapak ka masjid ngapoe kitu ti bareto dah henteu. Bisa jadi ka masjid bapak teh karek ayeuna peda geus kolot. Tapi teu saeutik jelema peda daek ka masjid, prakatang prakatang teh kamar asyid atuh euy. Masjid dijieun tamu nu sian tarap. Kuat jiga pasaran. Kumaha cek itu? Tong kitu, maneh ka masjid teh karek ayeuna baheula mah sarua jeung aing gapleh. Mata tong sok ngawiwirang batur lamun urang mung dibuka kagorengan ku batur. Koprok bari maranehanana kitu teh. Batur teu pengajian omongkeun. Kedul teh nya eusi eta terang awas. Abong manehna osok. Tong kitu da pahala mah bisa jadi beunang ku nu teu datang. Nu teu hadir ka dieu teh ibu boga ganjaran boga pahala nyieun kahadean. Naon ganjaranana? Taat kanu jadi salaki. Pan enak teh cek salakina mah nah teu ngaos. Bapak hapunten pan istri mah teu kenging kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge. Coba ieu teh diizinan ge maraksakeun teu da. Anu kadua ayeuna mah wios abdi teh teu pangaosan bejanana gerhana urang tuang we sasarengan dekul barang tuang masak bareng tuang ayeuna jeung carogena ibadah badag anu tanpa dikanyahoan ku urang. Coba ieu tadi wae geus gemper ti beurang keneh kamarana ibu ke ngaos geus diomong-omong ria datang. Batak nyimpulkeun ibadah lain perkara nu katempo, ibadah lain perkara nu ka kuping, tapi ibadah mah hakikatna anu karasa ku diri jeung ku dunia. Keprokan saurang. Ibadah mah tong nyimpulkeun kuno katempo, da jelema mah keur salat soleh kabeh, ngan lamun geus bubar silih omongkeun kabeh. Tah iya abdi masing sumpah teu wani nyebut soleh ibu pedah di jilbab teh.
wani abdi nyebutkeun ibu soleh peda digamis teu da soleh malaina jilbab lainna gamis lain dina karakter geuning loba jelema di jilbab kana gosip beuki jilbab para ranjang popolotot ka salaki jilbab nama ngaguyupuk tapi tekaur baturnya salah kuat renyem bibir teh hayang ngomongkeun matak ibu geus bisa dijilbab bareng jeung kasolehan ieu teh amal ngan kudu bareng jeung soleh jadi jilbab teh dibawa karena amal anu soleh mana eta amal anu soleh ibu mampu dijilbab munian gerabunian sepilna socakna lambeuna jadi nu dijilbab mah teu mungkin ngocobrot ngomongkeun batur teu mungkin ngadenge gosip teu mungkin popolotot ka salaki setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya Laras, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin ada gerhana hari ini, tahun ini viral. Abdi mah geus siap dina teu viral nih. Nah, nama ruk viral ngeunah beger ge hese. Ngabonceng awewe gujrud salalembur, aduh nana gerhana. Anu jeung pada demo jadi Ustad viral ngabonceng awewe na kudu doma. Pantar pacamat wae geus heurin kahirupanana di kecamatan komo pantar gubernur komo pantar jelema anu bisa sajawa barat heurin matak nu ngeunah mah hancit mereka bonceng itu ieu ge moal kapalih hancit mah adem we naha da hancit pa pengaman atuh naha mah jeung bonceng itu ngamankeun beres Pak. Coba lamun pacamat, nah pacamat kabonceng itu ngamankeun lain tugasna pacamat. Maka lamun bisa mah cita-cita teh jangan dihancip lah. Kalah batuk betul ah. Eta teh sebenarnya mah abdi teh ngajebak batuk cek abdi teh bacing ibu heula tong sok perhatian lah ngewa salaki nama batuk boro-boro cadu ka salaki mah salaki batuk teh atuh nginum aya kokon sorangan coba ka urang batuk saeutik heula tong sok perhatian lah geus kolot lah ampun itu kepesekan wah lamun budak ora manuk kitu na edok we diguguk aya geus kolot mah heula oream teuing antep engke we ku abdi antep jeung da ieu teh terlalu mengistimewakan dumeh maneh ustad tinggal ku ibu li mineral hiji susu hiji ieu hiji tuh coba diinum kabeh ngarebek narek ngararacun ieu teh ulah dumeh ustad kuat nginum hiji we ieu cekap hiji oge teu kudu pohara-pohara teuing hah keur naon mah kalau kieu di warung ge loba nu rek dibekal mah duit nah we atuh tah maka hirup teh ilmu teh kudu dibawa kana gawe nyarita subhanallah maha suci Allah gaweana bersih hate nyarita alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah gaweana tong ujub tong ria da puji mah anu Allah urang mah hirup tong asa kapuji wae ieu mah taraweh karek 5 poe status Facebook parapang alhamdulillah taraweh kelima lancar kagenep ka 7 eueuh status da eureun sia taraweh nah naonan hirup kikituan boga kongkorong jelema ujub lempang dongko gelang ti dieu nepi ka dieu gigibrig hayu ngaos padahal alhamdulillah dibaraca sadaya puji kagungan Allah lamun puji anu Allah urang teu boga hak dipuji naon hakna urang maka jeung kudu dipuji sok naon ku hayam wae eleh urang
hayam toong buluna euker kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin kotoranana euker aduk atuh tulangna kan ieu kaum seblak hayam coba segelis-gelisna ibu enjing-enjing enog teuneun enog ibu di warung bangkrut ta warung batur ku hayam wae eleh. Kadang-kadang alam dunya teh bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun dua rupa hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tidak tertulis alam dunya disebutna geura yeuh jalma pinter maca Quran tapi teu pinter maca dunya hirup dina agamana kalangsu naha da poho kana dunya nepi ka pamajikan ku wirid daharna teh jalma pinter maca dunya teu pinter maca Quran beunghar ngan sombong mata ke umat Islam sampurna Quran baca alam baca lalajoan orai tak orai teh nyindiran ibu orai ganti kulit ngaran anger orai pan pangaosan urang mah karek ganti tiung ganti baju hate mah teu ganti-ganti mantak ayeuna bubar pengajian ganti jeung hatena bubar ti dieu tangkep salaki aya engke cek salaki mah wih ngaos teh jadi lemah oh tobat isukna salaki bakal nitah ngaji deui mah ngaos deui nya nah bapak mi warang wae aya robah sifat lamun anger keneh popolotot isuk teh titah eureun komo lamun ngaji karena saragam Senin kudu bodas maju bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh kemis ungu kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu naon Pak naon Bang Emok teh naon teu ararapal naon Bang Emok oh anu pemajikan bebeja arisan dibikeun KTP jeung kakang ngariung limaan tuluy nieun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar kudu tanggung renteng kudu opatan naha apal pernah ngeclok alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan naon anu pigaweanana tong ria hirup da puji manu Gusti bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter ge urang mah dipinterkeun pacamat jadi camat oge dijadikeun berarti aya nu ngajadikeun saha Allah karena gerhana jadi penceramah lain karena pinterna tapi ku Allah dijadikeunana ibu daek oge lain karena ibu daekna tapi ku Allah didaekeun bener jadi daek didaekeun bisa dibisakeun pinter-pinterkeun alus ge dialuskeun jadi bersyukur hirup mah boga Allah ieu mah beunghar asa aing beunghar riweuh sia teh mah pinter asa aing pinter riweuh tong kitu ibu alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan tong ria la ilaha illallah naon gaweana naon la ilaha illallah teu aya di pangeran angi Allah mana gaweana lamun bener la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya sifat nu hade sifat Allah teu aya keputusan terbaik iwal ti keputusan Allah matak meungeus nu ngaran hirup kudu bareng salawasna jeung Gusti punten bisi di dieu aya randa ngora-ngora budak jadi korban cerai heueuh tong loba nuding Allah salahkeun adat sorangan da terjadina cerai berarti ieu teu nu goreng adatna tenang Pak tenang ieu mah geus cerai kakara Allah disalahkeun ieu teh takdir Allah lain takdir Allah ibu hohoak teuing ka salaki nepi ka pasea jeung salaki lapak dasar bebeakan si Bagong yai da saha salaki nu ngeunang disebut Bagong kumaha ceuk salaki naon nyarita teh nyebut Bagong berarti teu sadarnya lamun kuring Bagong berarti sabeuting urang sare jeung bikangna akhirnya pan anak nanya mamah Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban cerai heueuh lain Allah nu salah garoreng ada coba lamun hirup bareng jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon hate bakal tenang lamun hirup jeung Allah ibu amak kasalaki wirid jeung Allah mah bae hohoak esok da amak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi gerak keluar tina kurungan
gebro duit 2 juta jawab ku ibu kasalaki sodaqallahul adzim pas saya moal matak buluraha ibu-ibu lamun amak kasalaki wiri di dapur sing tarik subhanallah alhamdulillah Allahu akbar salaki teh nyamperkeun beri maca ayat kursi jadi sangkana kasurupan daripada nyarita kasar cerai terjadi leuwih hate pake wiridan sanajan bari keur amak ala bidzikrillahi tatmainul qulub engkenya lakukeunnya mun amak kasalaki kitu we mak mun amak kasalaki kitu tah daripada soblolong bentor nyarita mah sing beak we genggerong la ilaha illallah eueuh sifat nu alus iwal sifat Allah eueuh kahayang nu hade iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti neng bobogohan putus tong jebleh lebay tah nanagerana bobogohan putus wae teu ceuri hareupeun batur mah nya ogo di Umar naha Allah maha uninga anu terbaik ketika neng bobogohan tuluy diputuskeun tong ceuri Allah bakal mere nu leuwih alus tibatan cucurik si itu bisa jadi kobogoh neng nu leungit nu datang nana gerhana amin nah nu ngamin nanti geus kolot nama kejeung kudu sieun urang hirup di alam dunia Allah anu ngaturna engke nu kudu sieun mah alam kadua ngaranna alam akhirat di dunia mah teu boga beas aya nu mere teu boga baju aya nu mere teu boga imah rutilah husumping dunia mah di akhirat mah hampura lain kitu bener bu mata kahirupan kudu ditebus ibu hoyong barokah hirup bener yo hoyong barokah hirup naon atuh barokah teh al barokatu huwa ziyadatul khair nyieun alus nambahan kealusan nyieun alus hasilna alus ari ieu pangaosan alus naon hasilna dan kita ditanya ti mana mah ngaos jeung saha nagerhana kumaha kitu we rame geus nepi ka eueuh barokahna teh oh jadi jawaban kitu ibu kumaha ibu ya aya di bejaan bedegong wae barokah mah nyieun alus hasil alus mun ieu pangajian alus maka besok hasilnya bakal alus mun salat bapak alus maka hasil salatnya bakal alus aya tungkul artina tawado bubar salat teh anger tawado lain ieu mah keur salat teh gurger nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun we antep nu katilu nu kudu cekek mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu kudu cekek nu hiji tahiyat diutek-utek nu hiji dicecengkeun kan antep teu kudu riweuh opat mazhab imam geus sepakat pek bae tah nu kudu dicekek mah nu katilu atahiyat bari mareup tahiyat bener sok barokah teh buktikeun urang salat teh kudu katempo barokahna sabada salat assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca naon hasilna pan kahirupan mah kenca jeung katuhu kenca simbol kagorengan katuhu simbol kaalusan ka jelema ngewa ka urang doakeun sing alus jelema resep ka urang doakeun anger alus matak fungsi salat teh assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kaalusan doa alus kenca ge simbol kagorengan anger doa mah halus coba urang batur ngomongkeun urang ya Allah sing buruk bibirna salaki beger sing tabrakan ya Allah sing alus doa teh bisa teh ibu lu ngadoakeun salaki ibu beger doa anak ya Allah saroge abdi keur beger jeung anak doa salametkeun nuju ameng-amengan cecehna sing seueur sing salamet uihna ka dieu bisa teh ngadoa kitu hararayang jadi kumaha tuh doana nu tadi berarti ya Allah keur beger sing tabrakan
gitu. Lamun keur di hotel sing gempa gitu ya. Wah, penjahat wungkul. Katuhu simbol kehalusan, kencatnya simbol keureup. Itulah gambaran sholat tidak kairup kakara disebut barokah. Huwa ziyadatul khair. Nyeun sesuatu kebaikan maka hasil lagi harus baik. Barokah teh. Bisa aya nu tos tunuh, wih. Karunya. Aya nu tos tunuh. Nya sok wih. Cek ieu teh kumaha cenah lamun barali kabeh atoh tinggal engeusan. Modus macam tuh. Barokah. Tah ieu tablik akbar dan hitanan masal, ieu teh harta barokah. Da hitanan masal teh nu dicanakna teh meureun budak anu sifatna kirang mampu kitu. Teras deui ti masyarakat anu leres aya sabaraha urang? 10. Tata teh harta barokah teh nu diangge itu. Matak bahasa nage al hayau minal iman. Ari era teh bagian tina iman. Ta urang teh dina agama teh can boga ka era. Na teu era ari gedong luhur, ari rakyat kalaparan, na teu era ari jabatan tinggi, ari yatim diantep, na teu era ari duit gepokan, ari tetangga teu dahar diantep, na teu era sok rek keprok masuk, sok dek sok. Itu dede budak leutik rek keprok. Nah teu era mobil mewah sawah lega ari pertalit jeung pertamak dioplos bari gaji-gaji gede sing goblok era atuh bro. Jigana ceramah kieu mah geus diheung dipake deui bae. Matak al haya'u minal iman teh lain satu konseptual tapi al haya'u minal iman global. Nah teu era ibu ai pangaosan unggal jumaah Yahwa koe kasaraki. Tuh cuk ibu nu di tukang tara dagu teu gaduh caroge tong di beja-beja da moal matak jadi bogoh moal sing barokah kae nah nagerhana ge jadi penceramah teh demi Allah era hayang eureun nama ke jeung era sieun alus omong goreng laku ceramah mah pijigan nu nya nyaah ka miskin nyaah ka yatim mulung nu butuh nalang nu susah hah berat nya sodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya mulai rezeki nu can aya tong keum sangsara lantaran sodako eta ucapan meyakinkan ibu isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan nana gerhana penting ieu lain sodako nu jelas mah ngadudut ladang sodako engke teh pacamat abdi beres ceramah teh dus jeung amplop yakin eta teh da naon eta ngaranna sodakona ada ditampak da butuh kumaha atuh dalil inamal sodaqat lil fuqara matak abdi jadi penceramah hayang eureun teh kunaon ku era nya engke geus teu percaya beres ceramah lalajoan dus ongkoh amplop ongkoh eta teh kumaha Pak moal naon ada di ten batur mah osok kurang di pokok teu akur jeung batur hirupna moal di dusan buah anak kucing di dusan nya biasana abdi mun beres ceramah di mana-mana pan sapoe ieu ge ieu teh nu katilu tadi STKIP eta caket Cimahi lajeng ka daerah Baleena teras ka dieu ti dieu teh aya deui hiji deui opak peuting ieu matak abdi tumanya kapun bapak tadi pun bapak ai maneh dek ka mana gedak kolot ka anapan nya ge di dieu mah disebut ustad di imam maneh urang teh ai maneh dek ka mana pangaosan Pak sabaraha panggung opat aduh mobil teh moal teu heurin macing teh make jeung heurin ari opat panggung meureun opat dus tah itu teh namanya dua rupina mah nu katilu di dieu ngan lamun teh dieu eueuh abdi mah sok jujur ka kolot Pak punten nu katilu mah teu merek
terus disadiakeun. Adapun bapak nepi ka apal oleh-oleh, lamun Garut pasti dodol, lamun Wajid pasti cililin, lamun ti Subang pasti ganas, lamun ti Baduy pasti kadu, lamun ti Tasik pasti ranginang, lamun ti Bandung pasti peuyeum. Tah ari ti dieu Pinang. Oh tidak mah Pinang. Abdi tepati percaya lamun can nempong ke dina dus aya pinangna. Da abdi ge can percaya bahwa Garut penghasil jaket kulit. Nah, da sapanjang ceramah can bebeunangan jaket kulit. Abdi teu percaya yen Garut teh nu dikenalna adalah domba Garut. Teu percaya. Nah, geus beres ceramah teh pernah dibahana domba Garut. Tah abdi rek percaya di dieu teh Pinang. Acan can percaya lamun can nempok. Kodo harta nu barokah teh tuh nu dibikeun ka fakir, nu dibikeun ka miskin. Keur nu miskin aya untung, naon untungna? Ku salat ge bisa ka sawarga tanpa kudu zakat. Nah, da teu boga. Keur nu miskin mah salat geus cukup bakal ka surga, teu kudu zakat. Engke ditanya nu miskin ku malaikat di mana harta dipake naon, tinggal jawab ku nu miskin teu boga. Tapi sabalikna keur jelema beunghar lamun teu zakat maka harta ngajongklokkeun dirina kana jurang kahinaan. Well, nya keur jelema beunghar lamun teu zakat siap-siap teh cukup ku salat hungkul ditahan ku malaikat di mana harta dipake naon, matak barokahna harta mah ku dibagi-bagi. Engke di mana harta dipake naon, lol si yatim Gusti abdi saksina dipake nyapalakeun abdi, ceuk nu miskin Gusti abdi saksina dipake mantuan imah abdi, ceuk nu apa Gusti abdi saksina hartana dibikeun dibagi-bagi ka diri abdi. Harta nyalametkeun awak urang lamun aya jelema anu katulungan ku eta harta barokah. Kadua, katilo barokahna hirup, salat, zakat, saum, ibadah haji ditarima ku Gusti Allah, ta eta barokahna ibadah. Lamun ibadah geus ditampa ku Allah itu barokah. Da urang mah ibadah teh cantang tuh ditarima ku Allah bisa leungit barokah. Nah aya gitu ibadah nu teu ditarima loba. Salat, zakat, saum, ibadah haji dipintal-pintal ku malaikat dibebetkeun kana beungeut-beungeut urang, ceuk malaikat lebok ladang salat ladang zakat Allah teu narima. Kunaon Gusti mah jeung teu narima? Aya 3 penyebabna. Hiji mun anak goreng patut ka inung bapana, 2 mun pamajikan goreng patut ka salakina, 3 lamun dulur teu akur jeung dulurna. Dek salat, dek zakat, dek saum, dek ibadah haji, mun anak goreng patut ka inung bapana ditolak teu diterima. Mun pamajikan, tenang Pak, tenang. Mun pamajikan goreng patut ka salakina, dek salat ribuan rakaat, dek maca Quran nepi ka tahfidz, dek ngaji hadis nepi ka beak, nyeri hate nu ngaran pesalaki ku bibir ibu, kula-kula ibu, punten nya, punten. Ditolak teu ditarima. Nah ibu jempe sinirannya salat, zakat, saum ditolak teu diterima lamun anak goreng patut ka inung bapana, pamajikan goreng patut ka salakina, dulur teu akur jeung dulurna. Pan loba ayeuna mah inung bapa maot dulur jeung dulur teu alakur marebutkan harta warisan. Keur naon harta dipaseakeun bari baot ditinggalkeun. Well keneng bakal karasa nalika inung geus eueuh bapa geus eueuh. Baheula urang keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere. Kunaon ku teu boga. Suatu saat urang geus gede boga duit, hayang nganterkeun duit ka kolot jung ceurik. Nah make jeung ceurik inungna geus rup ku padung rap ku lemah katuruban kana beureum, maceak mardan jagat ngajerit mardan langit ukur tutunggul an majentul di luhur kubur. Matak lamun deuk barale ka kolot ayeuna sabab cinta sejati adalah inung bapa ka anakna lain kabogoh jeung kabogohna. Cinta sejati mah inung bapa ka anak lain bobogoh, lain kabogoh lain. Kabogoh mah ukur loba tanya, kamu udah makan belum? Kirim beas udin lain loba nanya. Cetot ti tajong kabogoh mah sok perhatian, kamu sakit? Kumaha cek budak aweuna, iya makasih ya kamu perhatian sama aku. Hot hayang maledog ku mie. Coba nunggu sekolot kieu jatuh ti tajong, kumaha cek salaki eta batu eta cokor nolo atuh.
keur bobogohan mah dibonceng ku motor butut beberek-bekan hujan cur hujan didorong kuduaan nyebutna iin dia. Coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut mogok daek ngadorong ngagajel harita keneh kumaha cek ibu dijejak motor ganti cek oge atuh. Bohong gede cinta sejati kabogo jeung kabogo mah da sabenerna cinta sejati mah indung bapa ka anakna ibu salah ibu teu balik ibu teu ecreg kolot nu munian kagorengan urang tatangga masuk ngabongkar weh deal atuh sing hade ka indung bapa salat naha sumberna ti mana ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa tah ibu malain ngupingkeun ceramah tapi nempo bibir urang haharewosan eta cenah ku capetangna mata kula hayang ka kuring mah mun pasea 2 tahun can anggeus bawel anak hade ka inung bapa barokah datang anak goreng patut ka inung bapa barokah hilang lamun harta barokah ku dibikeun lamun hirup barokah dina ibadah ku hade ka indung dua pamajikan hade ka pamajikan hade ka salaki peletuk titihanap salaki batur nah pelakor itu mah ka salaki urang lain salaki batu matak istri solihah nu hayang menang barokah hirup mah aduh sopan ka caroge sumping ti panyabaan dipapageun lawang pantok bari rengkuh bapak geuning sumping cepengan panangana langsung suntangan suntangan gek calik bapana dina bang barung leos ibu ka dapur nyokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan punten bapana cai teh cai we teu gula-gula acan ditempo ku ibu ngaleueut eta salaki ka tempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan matak ngeunah kana hate salaki kajeun teh manis nu dibikeun tapi ibu mau cebrot wae insyaallah hayang nyeblok ibu beres salaki ngaleueut bikeun anukna sabuna odolna bapak mah ngabilih teh acan tepan gerak salat gerak kajamban heula dekul salaki kajamban papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat ieu kuliwon ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki ta eta awewe nu hade teh nu kitu Pak nyuuh nalahunan salaki pok ibu nyarita nu hade akang teh puputan kemang kedaton buah kolbu cemceman jiwa hormatkeun abdi damaeun abdi teu aya deui ti baheula kalah nyurakan atuh da akang teh damaeun abdi hormatkeun abdi hampunten ti kapugur nepi ka ayeuna can bisa nyugumakeun anu caroge ti luhur sosep rambut teh handap sepeda punten hapura pacamat ieu ceramah jero teuing dari tempat teh matak eta teh ku eueuh belah dinya Allah ieu Allah komo belah dinya mah Allah pisan nu aya ge salaki datang da barokah hayang itu hoak menang duit cek salaki teh cing atuh jeung kesang keneh juk nanyakeun duit da hirup tanpa duit mah modal kitu geus eueuh kaeucregan barokah teh leungit lawan heug urang edeuk ka salaki gigituan kitu edeuk ngan salakina kudu nu kumaha heula marukanana deuk dibahas moal hidup ibu-ibu ibu ge edeuk ka salaki gitu ngan lalakina kudu nu kumaha heula mau dibahas rek ngeusan Aisyah kasih niran sararea atuh. Heug atuh. Salaki nu kumaha? Salaki nu tanggung jawab, hayang geulis pamajikan, dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Pamajikan titah geulis ai lipstik geus kelan ku bilik. Ai ongkoh kudu kodak nu dibikeun sarangsang kawung. Ai dahar kudu bergiji nu dibikeun hulu pedak. Kumaha apa atuh? Salaki nu hade hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabeasna magra masak tapasageunana magra jajan ya artosna mah gentos acuk ieu bajuna mah kajamban tah toiletna mah gerak kulem tah sprek kasurna raos gaduh saroge kitu ka kuping rupina
tenan. Ya mah atuh dah. Ai salaki hayang dipupujuhkeun, hayang bagikan raja. Ai ka pamajikan kuat nganga pembantu. Tak iya tanda pengajian bakal pasea geus kan. Bubar teh dia ibu bakal nyarita kadenge tadi cekna gerhana kadenge. Pan bapak ngalawan, oh tapi tema nu kaduana naon heula atuh. Insyaallah wilujengnya pasea nepi ka subuh. Barokah hirup anak hade ka inung bapak, pamajikan hade ka salaki, tilu dulur akur jeung tong pernah merebutkan harta warisan kolot kuring maka demi Allah mual ayah jelema beunghar ku marbutkeun warisan komo lamun indung ayah bapak ayah tapi anak ngariung lain dek mikanyaah tapi hayang ngabagikeun warisan kolot eta teh sarua jeung nitah nyumpun kolot cenah geura eueuh kadua dina kolotna ayah dititah sangsara bari keur ayah rek teu sangsara kumaha budak opat minta warisan kabeh geus dibagikeun imah keur si bungsu tanahna keur si bungsu nu belah ditu keur si cikal nu belah ditu keur panengah ari inung urang deuk di mana sehingga kolot dialung boyongkeun cek bungsu kasih cikal cek si cikal kasih bungsu akhirna di tempat yayasan penampungan budak rada gelo kitu peta-peta. Naon cemimin cemimin ya mimin ya mau mimin deh mimin ibu titi barat tuh jeung cucu mimin moal aya jelema beunghar ku marbutkeun warisan lamun aya anak marbutkeun warisan kolot bari kolot keur aya sarua jeung kolot titah sangsara katungtungnakeun kuduna menyenangkeun anak teh ka kolot ieu mah ngadon ngarungsingkeun rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureung moceak maratan jagat ngajerit mata langit tutungul anu majentu di luhur kubur hampura larang salat zakat saum ibadah haji ditolak teu ditarima naha inung bapa teu ridho mikeun harta warisan kunaon geuning dibikeun sieun anak papaseaan genah ceramah galah loba nu ungeuk kela ibu jam alah jam 8 perjanjianna ge oh hoyong dugi ka tabu 10 mangga we ibu nyalira sok abdi mah deuk uwi sok we ibu ari hayang nepi hulu pepek moal aya nu nyarek kumaha lamun urang nyangereng saha nu rek nahan da intina mah kabarokahan hirup harta nu barokah teh nu dipake ieu pake sihut sunatan masal di urang sok aya santunan banyak santunan anak yatim sabaraha tahun sakali tah setahun sekali di bulan Muharram kurang tepat teteh santunan anak yatim bulan Muharram pertanyaan nah ari budak yatim hirupna ukur bulan Muharram cicing ulah kasarigeung hampura toong Nabi Muhammad atuh panggih jeung budak yatim ka mana indung teu aya ka mana bapak teu aya kumaha cek Nabi daek anjeun boga bapak kantenan Muhammad bapak anjeun ti ayeuna dipiara tuh gubernur nu ayeuna si Egi teh budak yatim dipiara ku gubernur anya sahingga eta si Egi naik darajatna polisi wae ngahormat naha diangkat darajatna ku gubernur anu anyar ngaranna Dedi Mulyadi ku kuring diomongkeun ngaranna rurutan di dieu aya pacamat sok tinggal kieu sabaraha urang di dieu budak yatim cek ibu-ibu teh aya 20 urang bagi yuk cek pacamat abdi 5 sakolakeun ku pacamat biayaan ku pacamat titipkeun sakolana ku pacamat budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha batur apal yen ieu teh bapak angkatna seorang camat kela atuh lol polisi cek bapak polisi nyasa saberiji pacamat 15 cek polisi abdi 5 sakolakeun ku polisi biayaan ku polisi titipkeun ka kepala sekolahna budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek nah naik darajat saat bapak angkatna seorang polisi Pak De Ustad sok
cek ustad abdi gaadeg sebrijitan 5 sakolahkeun ku ustad biayaan ku ustad budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek moal dicaci nah bapak angkatna seorang ustad loleh kuring mapolo nah anak gerhana loba teuing bae we ngaranna ge ngalamun bebas har nari ibu kemana tuh ngompingget pan ngalamun wungkul ieu teh pacamat nu ngalamun buluran nu ngalamun ustad di dieu nu ngalamun matak abdi mapolo cek ibu nama ke jauh ngalamun mah 200 ge bebas nikmat meureun lamun budak yatim geus diangkat derajat ku awak urang barokah hartana maka engke harta ditanya ku malaikat di mana harta dipegang budak yatim eta nago Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolahkeun diri abdi bebas sugane ceramah ieu neraka sararea sehingga bubar ti dieu teh bakal nepungan RT sabariji budak yatim di urang 5 urang bagi we ku jamaah pangausan ieu nu loba kudunan cek paribasa sabulan 10.000 oge lamun kali sa di dieu sa RW boga kakak 100 kali 100 1 juta boga budak yatim 2 kasakolahkeun ku duit 1 juta berkah ka ieu lemur teu demi Allah nah ibu teu izin di saat budak ibu baju alus ai anu yatim teu kabedag sapotong-potong acan nah di ibu teu era di saat budak urang ngadahar ketupat anu marahal di saat budak yatim mah tuh di jalan kieu gini maka jeung dina setopan aku yang dulu bukanlah yang sekarang dulu disayang sekarang ku ditendang dulu menderita sekarang aku bahagia keur nerangkeun pengamen abdi teh mata kudu jiga kudu era leres geus abdi rek wih ada urang nu ceramah kumaha urang we engke teh kakara aya pengajian kuat dicarek ngeusan kieu kumaha abdi ada abdi nu ceramah ge hah taya hoyong jam 10 sok ibu ngalih ka ditu tuh ibu hoyong jam 10 itu aja sebelah kene urang Bali kene atep duaan cenah gitu pala laur ieu nu dua ku sombongna we hayang nepi ka jam 11 kararaco Bapak tisim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampur anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lapana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.